Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Kumaha baraya sadayana dararamang nunuju teu damangna sing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haturan teu pangdangu deui sareng Mang Maman di lembur Sukatengah. Baraya sadayana kaum dangu, hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Baraya sadayana kaum dangu, tong hilep anu alanyar pisan di subscribe lah jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngarah terang kana bag-bagan carita simkuring anu ku simkuring di-upload dina YouTube. Anu nuju calikna atuh sing merenah calikna, nunuju ngagoler sing merenah ngagolerna ngarehatkeun kana kacape. Ibu-ibuna nunuju ditepas ngarumpi sareng tatanggi ngobrolkeun resep masak. Bapak-bapana anu keur ngahuleung balas mikiran pangabutuh sadidinten keur keluarga. Komo bari ngarokok mah rokona teh rokok samsai, bari ngabaheuhai. Baraya sadayana kaum dangu, Mang Maman teh di dieu bade medarkeun salah sahiji dongeng atanapi carita anu judulna Waliwis Bodas, anu dikarang ku Bapak S. Sukandar, nu diropea deui ku Mang Maman. Baraya sadayana hapunten pisan dina kaluluputan, kalepatan, atanapi kakirangan ti Mang Maman dina aoskeun dongeng. Baraya hapunten kasadayana, mugia sadayana ngahapunten ka Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Wilujeng ngadangukeun. Tahun 1800 gejes kareta api kumpon nujolna ti Cikampek asup ka stasiun Karawang. Ari reug eureun, ari burusut bae eusina ngaburudul kalaluar, teu beda ti sireum nu modal tina liangna. Sanajan pagegelek tapi teu katembong, ribut silih seret siga nu hayang paheula-heula turun. Atuh nu rek naraek sanajan harita geus ngagimbung,
teu paboro-boro. Sararea sabar ngadagoan nepi ka beakna nu tarurun. Atuh dina naraekna antarena keur ngantai saurang-saurang naraek kana bordes teu matak hariwang anu nempokeun. Memang zaman harita mah jalma-jalma teh boh nu rek naraek, boh nu rek tarurun, beunang diatur tara mawa karep kumaneh. Kabeh pada ngarti kana sagala palaturan nu diembarkeun ku gegeden SS ayeuna mah perumka. Meureun baraya sadayana kaum dangu, yen nu rek nyanyabaan kana kareta api teh kudu tertib sarta titih rintih supaya ulah aya kajadian kecelakaan. Malah kapan lempang mapai-mapai lorong kerang arel oge teu meunang. Aya artikelna, mun dilanggar pasti bakal dihukum. Kukituna sakur nu nyanyabaan ngagunakeun kareta api ngarasana teh es tuning tumaninahna keur. Dina catna unggah teh teu kudu tibeberegeg pakuat-kuat tanaga. Teuing bener-bener ngarasa sadar yen lamun paboro-boro teh matak nimbulkeun kacelakaan. Atawana memang ngarasa sieun ku peraturan, babakuna mah sieun diparadom ku Tuan Sep stasiun nu katelahna teh Tuan Oo. Komo Tuan Sep Karawang mah gelakna keur. Walanda toto satorojolna di nagri ngaranna teh Tuan Demes. Tapi ari irungna mah kaprah we mancung, teu beda ti batur-batur bangsana. Colat salah saurang nu kakara turun tina kareta api kaluar ti wawangun stasiun. Tangtungan badana misah tinu rea, ngagiling-girik jangkung badag simbar dada, pakeanana sing sarwa hideung, kampret gombral, nyetel jeung calana pangsi nengah bitis. Sedeng sarungna dikongkoyangkeun purek kana tak-takna, saolah-olah dipake meungkeut bedog panjangna nu diteundeun di tukang ngadaplok dina tunggungna. Ret kana keuretan beungkeutna taca naon-naon oge geus matak seuber, beregud gawasna bae cadu seuri, pangaruh biwir luhur handap kedeplik kandel sarta di luhurna dipapaesan ku kumisna nu baplang sangga dulang. Panona semu-semu bolotot, sedengkeun godegna rabok teu diurus. Irungna nambru teu beda ti gajah depa. Buukna gimbal cadu disisir ditutup ku totopong barang bang semplak. Warnana meles hideung nu disebut iket wulung tea meureun. Kincid ka jalan gede murugumplukan sado nu keur ngabaragug nunggu muatan. Padu tawar jeung nu saurang geus kitu celak manehna tumpak, beretek sado teh ditegerkeun. Memang kitu kahayangna supaya bisa gancang-gancang datang kanu dituju. Tekung silila reug sado teh eureun. Geus kitu kanu dituju, saenggeus mayar tambaganana, gidig si simbar dada teh nuluykeun lumakuna asup ka hiji gang nu berasna ka jero lembur.
Memang cocok ngaranna oge Simbar. Di Karawang mah geus taya nu bireuk deui. Yen manehna teh hiji jagoan nu dipikaseber. Harita teh manehna rek ngadatangan imahna Haji Sabri nu keur boga karya. Nyunatan anakna di kampung Kepuh mah Haji Sabri teh minangka pangbeungharna. Mangka-mangka keur hajat kada teuing we ronggahna. Tacan ge nepi sora tatabeuhanana mah geus kadenge. Tatabeuhana ketuk tilu kasawur ku sora nu eak-eakan ngaguru campur jeung keprok jaba nu ting saruit patembalan. Nadonan cenah Haji Sabri teh buat waya kieu nanggap banjet mah kudu tipeuting atuh. Ngarah tu cawerang. Simbar ngagerentes di jero hatena satengah nu gegelendeng. Serog kanu didatangan bener we keur meujeuhna raramena. Ondangan-ondangan geus hempak ngaberes keur dihibur ku banjet nyaeta ronggeng. Asuhanana pakason urang kampung kelari. Sajabana ti alus wanda bade rupa. Sorana ge halimpu mata keunah ngadengekeun kana ceuli. Bari mirig rengkenekna nu dibarengan ku rindatna mata. Sateka polah pikeun narik perhatian nu lalajo. Dasar-dasar Nyai Ronggeng pinter pisan ngalap hate. Ari tungkul bari imut, ari tanggah tatengdakan. Haji Sabri barang mireungeuh Simbar ngarongheap ngagentak manehna mapagkeun bari dibarengan ku Bubuden anu marahmai. Umakuna gerecek someahna keur. Uguh geus ngarti deui keur mah Simbar teh barangasan babaryan ngulit bawang. Pangaruh urat ngeganteng dina tarang. Turug-turug cegekan sarta belikan. Mun manggih kategenah teh manehna mah moal inggis medal sila ngusap birit bari indit. Komo munjeng bari ngaributkeun mah marak nyiar-nyiar pikasusaheun. Ae leuwir teuing geuning Sim. Idadago ti tadi keneh buru rek disusulan. Haji Sabri ngambil hate ngarasa paur ku bereungutna. Uguh kapoan Kang Haji. Uring teh ngadon beuting di Cikampek. Kumaha si lanang teh tos salamet? Simbar rada beukah irungna. Saterusna manehna nanyakeun budak sunat. Oge ngabasakeun budak sunat teh ngaharib-harib ka urang wetan. Ubuhan rada kaserepan ku urang Indramayu. Ret manehna kabelah kenca ngumbar panenjona kanu keur ngahampak ngaberes. Ngadadak nua kareret mah kabeh oge pada tingrarempod ngabarengan hatena nung nyeredet nyeblak bangun nu paur di kokos. Ret kabelah katuhu di dieu mah panenjona teh bantrok jeung beungeut-beungeut beregud panon bolotot sabangsa manehanana. Ditempatkeunana oge misah khusus ngawangkul pikeun para jagoan. Salamet Sim, itu di jero rek nempo heula. Haji Sabri bari nunjuk ka tengah imah. Uwe Kang Haji. Simbar bari meuheulaan indit colat-colat diiringkeun ku Haji Sabri. Us ka jero imah
langsung nyamperkeun budak sunat anu keur diriung-riung. Borolo manehna nyecep bengol wungkul. Geus kitu mah kakara Simbar kahareup deui diperenahkeun di tempat para jagoan. Teu kungsi lila kurunyung nu nanggeuy alas dina baki sok diteundeun hareupeun Simbar ngamanggakeun bari rengkuh. Teu jol-jol kedewek, tapi Simbar sakilat ngareret heula anu keur ngaredes di dinya. Loba nu teu wawuhna kawasna bae ondangan ti jauhna. Sakur nu geus wawuh mah kabeh oge ting serenge ngajak seuri, tapi sungut-sungutna mah tetep baralem kawas nu keur nahan diri. Sajaroning dahar teh panon Simbar teu gular giler maling ngereret kanu keur dariuk hareupeunana. Lantaran boh wandana, boh dangdanana leuwih keren tinu sejen. Aya opatan nu dianggapna rada onjoy kamanehanana bangun teu mirosea. Ukur tadi we ngagiler sareret waktu Simbar ngarongheap tas ti jero. Geus kitu mah masing-masing panenjona terus manco neleukeun ronggeng nu keur ngarengkenek. Panonna teu gular giler rundat rindit bari ngaleungawi. Urang mana cenah? Asana teh ngajago pisan. Simbar ngagerentes di jero hatena. Jol-jol ngarasa tegenah we lantaran diilik-ilik teh bangun nu angkuhna keur. Kamanehanana saeutik oge taya pisan perhatianana kawas nu ngagap sepi. Memang Simbar mah moal wawuheun lantaran ieu nu opatan teh ondangan ti jauhna. Nu saurang ngaranna Bang Bokek ti Batawi nu geus kakoncara jago kuitang. Gireunana kardun ti Batu Jaja, hiji patempatan nu ayana di sisi laut Jawa kira-kira 30 kilometer kalereun Karawang. Nu duaan deui mah ti Indramayu. Nu saurang ngaranna Daklan jago kandang haur. Nu saurang deui ngaranna Makdor saehona lemah habang. Duanana ahli sampiong minangka di daerah nama kaitung jagona. Itu ieu tacan bisa silih elehkeun. Simbar daharna geus beres, harita manehna keur bibilas ku Cau Ambon. Sabot keur kitu tungdak lanang tung tembong ayeuna mah dadeganana teh dedepe badana rubah kagigir. Poloyong manehna nyampeurkeun nu keur ngarengkenek. Terus manehna ngigelan ruga gerigig bari leungeunna teu reureuh ngopepang cual cawel. Anorok aya nyironggeng teu gampang-gampang beunang diganggu. Rikatna keur gulak-gilek bari semu nu salayang soloyong ngepeskeun leungeun nu palid. Tapi lantaran nyironggeng nu keur ngarengkenek teh aya tiluan, dipangejatkeun teh Daklan ngagentak pindah ngagangguna kanu sejen. Ngan bae ieu oge rikat ngejat pindah kanu saurang deui nya kitu keneh. Tapi lantaran dina ngejatna teh bari ngabarengan Wirahmana, nya jadi nambahan pajus we nu aya teu beda ti Arya Dursasana nu keur ngudag-ngudag tilu putri Lindeuk Japati dina panggung dagelan.
atuh nu lalajo luareun balandongan teh surakna mani asa kaindit nu keprok ceungting sarwit geus teu puguh dengekeunana malah teu kurang-kurang nu lalajo ting corowok ngahatean ka Nyi Ronggeng nu pikeun daklan teu wudu jadi nimbulkeun ngaheab oge hatena. Boga rasa dipapanas mun wenang mah hayang ngapruk bae ngarekeb. Manoro kaya tangtu bakal diseungseurikeun ku semah-semah nu sagolong jeung manehanana. Mata geus karuhun hese mah ronggeng-ronggeng teh ditewakan. Ojengkang bae daklan kaluar ti bakalangan ger nunyurakan mani ngaguru. Ugue tumarap kadaklan teu beda tinu direrab ngagentak manehna malik kanu lalajo panona buncelik sedeng leungeun katuhuna ngagaramang kana perah bedogna beungeutna morongos pinuh ku ancaman teu beda ti singa barong nu rek ngarekeb atuh ngadadak nu ayeuyeuhan teh cempe teu beda tiga angka tincak. Sakureun nu lalajo panghareupna mah kabeh oge tingkalius miceun beungeut ngarasa paur mireungeuh Arya Dursasana nu keur weura. "Mane, siapa sing kepengen ditusuon dase?" Daklan ngambek dina basana. Cempling nu ditangtang teh taya nu kemek sakemek kabeh ting purungkut teu beda ti tinggi digebrig. Malah nu borangan mah harita keneh oge terus bae kaluar tina panglalajoanan. Masih keneh leubareun ku sirahna mah narah ari kudu digetok teu pupuguh mah. Haji Sabri barang mireungeuh galagat bakal teu beres ngagentak manehna muru kadaklan. Beg dipeper di lalemu malar nafsuna ulah katuluyan. Saterusna daklan digendeng dibawa ke tempat diukna tadi. Kabeneran ngambekna teu katuluyan tapi ari jamedudna mah anggar we bari panona teu reureuh dulak dilek teu beda ti heulang ruyuk. Hah, urang dia mah kalurang ajar pisan. Daklan gegelendeng teu nyahoeun meureun kasih daklan bentangna kandang haur. Hus, hus, hus. Magdor ngahuit bari nyigeung. Sanajan bener maksudna daklan mah ditujukeun kanu lalajo tapi sacara teu sadar omonganana teh ngepek ka pribumi. Meuk karasana kana angen simbar pok-pokan daklan teh ngagedug kana hatena teu beda tinu ditotog ku halu. Di lain-lain oge manehna teh urang dinya malah beunang disebutkeun jawarana arek pok pisan manehna hembal ngan kaburu kareret manten rindatna Haji Sabri nu mere isarah yen ulah sarwana. Bang Bokek jeung Kardun ngan ukur silih reret tapi teu ngaluarkeun reaksi naon-naon. Sanajan ari hatena mah Kardun teh rada teu geunah oge kasebit ku caritaanana daklan lantaran Batu Jaja teh kaasupna keneh daerah Karawang. Atuh Bang Bokek hatena mah rada kasinggung oge nu dianggapna
daklan teh asa umaing naker wani-wani nepak dadah dihareupeun manehanana. Datu aya arak ieu teh, Kang Haji. Simbar tungtung nama nanyakeun arak bari ret ka Haji Sabri. Eh, eh, ma maaf, maaf Sim. Teu buru. Haji Sabri nembalanana rada agak eugeuk. Memang garasa kurang abdol dina hajatan teu disadian arak teh. Tapi teu majar kumaha, puguh kumanehna mah dipahing pisan nyadiakeun nu kitu teh. Hai, sintir-sintir atuh. Bang J, marah teu nundutan. Bang Bokek nyelengkeung satengah nu usul menta diayakeun main dadu. Gaya daduna, Bang. Maaf. Haji Sabri sanduk-sanduk bari ngahehe. Najan ari hatena mah rada keheul oge. Nu ditanyakeun teh beut nu lain-lain. Nu pikeun manehanana mah barang cegehan wungkul. Kieu we atuh Pak Haji. Beureunkeun we wedong bret teh. Ganti ku nu sanes. Daklan ngasongkeun usul. Ha bener Bang Ji. Main congkek siang-siang mah teu karuan. Kajaba lamun peuting. Bang Bokek saterusna ngagak-gak. Manehna nya tujuan kana usulna daklan. Saya bentos kunaon nya. Haji Sabri oge nyaluyuan tapi bingung kunaon kudu digantina. Ku Sampiong. Kapan di dieu oge teu kurang-kurang jago Sampiong Pak Haji. Daklan kiak naker lantaran manehna boga maksud rek mamerkeun pangabisana. Mupakat. Simbar teu karasa bari ngagedor meja. Ku jalan ieu manehna tangtu bakal bisa ngawarah daklan nu dianggapna gede hulu. Daklan nu harita diukna persis hareupeun Simbar. Teu wudu mani ngadalek oge lantaran eukeur mah ngarasa reuas. Turug-turug deui botol limun nu aya keneh eusian ngadadak ngagaleong. Kolepap korolong pluk bae kana lahunanana kaeundeurkeun ku gedoran Simbar. Uguh we eusina ngabayah bah dina meja. Jaba ngagolokok deui kana lahunanana. Ai kumaha cenah? Kadaguan teh kawas bolon. Daklan ngagentak nyokot botol tina lahunanana. Bari ngagibrigkeun calananana nu baseuh teu beda ti nu ngompol. Manehna muncereung ka Simbar. Maaf Dun, pedang ka pubukana we atuh. Hormat ka jago Sampiong. Simbar bari ngahehe. Gatakna estuning teu kireum-kireum. Ngebrehkeun lelewa nu sugih ka wani.
Wis. Makdor ngegebes supaya Daklan ulah katuluyan ngambek. Aya parabotna Pak Haji. Makdor seterusna nanyakeun ka Haji Sabri. Aya Haji Sabri bari leos ka jero, teu lila geus ngurunyung deui ka hareup bari mamawa hoe panjangna teu beda ti iteuk. Gedena ised iti indung leungeun sok digolerkeun dina meja, lobana obat siki, 2 seteleun pikeun main sampiong. Kumaha aturanana saperti biasa bae neunggeulna kana suku? Makdor minta kapastian ka Haji Sabri. Da kitu we. Netepkeun elehna. Makdor nanya deui. Nu pangheulana kabeunangan eta nu eleh. Teu satuju. Ningge sakuatna perkara bisa disebut eleh. Amun geus ngadupruk teu bisa hoyah deui. Simbar nempas lantaran manehna ngarasa dina ulin sambiong mah teu pati maher. Tapi lamun ngandalkeun kakuatan manehna sanggup ngalawan, sanajan dihurup oge kuduaan manehna moal ngarasa seber ieuh. Atuh, mending ujungan bae sakalian. Makdor dari ngareret ka Simbar. Nya kitu pisan kahayang kuring oge. Naon, sampiong mah ulin bolon. Simbar semu-semu nu ngahampas. Jadi Daklan ayeuna mah nu ngagedor meja kabeneran manehna oge beunang disebutkeun geus kawasa ulin ujugan. Matak coljol haripeut bae manehna nya tujuan. Kieu atuh. Jeung nu sejen mah tetep sampiong, tapi khusus ngawangkul pikeun Simbar ngagunakeun ulin ujugan. Kumaha? Haji Sabri bari rurat reret kasakura nu araya di dinya. Pokona mah pikeun ngawatesanana karicuhan. Lantaran ari ujugan mah teu beda we tinu rebut hurip begalan nyawa. Malah kurang-kurangna kuat namah loba nu terus rarempo teu bisa lempang. Mupakat. Yo, mupakat yo. Sararea saur manuk. Geus kitu mah poloyong Haji Sabri ka hareup pikeun ngeureunkeun banjet supaya eureun heula lantaran pakalangan rek dipake ulin sampiong. Geus kitu mah teu anta parah teuy jeleng bae Daklan luncat terus kiring nangtang lawan sedeng hoena dipalangkeun semnah dengdek hareupeun dadana. Conggona dicekel kuleungeun kenca, uhuna dicekel kuleungeun gatuhu, keur manehna disambut kunu keprok bariting saruit. Sabot keur kitu jeleng deui aya nu luncat ka pakalangan. Rakimin urang kepuh batur salemburna Simbar. Manehna oge terus nyirig ngadeuketan ka Daklan. Cengkat. Rakimin ngobahkeun suku bari ngahebatkeun hoena rek dipake ngababuk bincurang lawan. Tapi Daklan nu memang geus cukup ngarti, manehna ngagentak ngagilek bari ngaberengan teunggelanana dipake nakis. Rakimin ngajengkat deui bari ngahambatkeun hoena. Tapi kumanehna sama sakali teu katiten yen hoe lawan nama
Disanggeus dipake nakis teh tacan ditarik deui pugue sakilat nager terus bae disabetkeun kana bincurang kontan rakimin ngagero lantaran lain deui nyerina puguh dihabek satakerna. Amo demenan wong kepuh. Daklan ngagagak petalakuna es tuning guanaker make nyebut-nyebut hipunaker orang kepuh mah. Ugue tumerat kasimbar lain deui mata ngaheabna kana hate. Ugu kumanehna geus kaharti ucap-ucapanana daklan teh sasatna ngahina ka urang heupuh. Ugituna teu antaparah deui corela jeleng bae manehna luncat ka tengah pakalangan. Leungeunna geus nyekel hoe dipalangkeun di hareupeun dadana. Ayeuna mah siga singa barong nu rek maju teh. Daklan teu ninggaleun tinggal kakakna sanajan bener tangtungan simbar teh ngagiling-girik satanding anak gajah tapi manehna teu karasa sabar saeutik oge. Aduh, baraya sadayana waktosna teu kabujeng. Eulah baraya waktosna parantos seep cag urang tunda di hanjuang siang sareng wengi enjing urang teraskeun deui kana dongeng salajengna. Baraya sadayana hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Tong ngilap oge ka baraya sadayana anu alanyar pisan di subscribe heula jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngaraterang kana bag-bagan carita anu ku Mang Maman di-upload. Baraya sadayana hapunten pisan dina kaluluputan, kalepatan sareng kakiranganana ti Mang Maman. Mang Maman teh bade seja wangsul seja amitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.